Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepon Saifuddin dari kelas 28. Di sini saya akan membacakan teks biantara tentang ngajaga tali sasobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama sigit mawa sajadah. Di jalan manggih karesek. Mugia arajeng berengah serta kabarna daramang sakabeh. Puji sareng syukur hayu urang sanggakan ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam dugi ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rancangan anu kusim kuring dipikisi ding kesempatan ieu hayong modar sakedik perkawis sasobatan manusia. Moal dirasa hirup nyalira urang pasti prayogi batur pikeun silih tulungan. Rancangan anu suwe nyaeta anu silihan mawa kana jalan kebanggaan serta silih pelingan dina keadaan. Tangkan tali sasobatan orang tetap langgeng orang kadah hiji silih hargaan, 2 silih tulungan, 3 jujur. Ayo orang jaga duduluran ieu sing pagah margi gaduh. Sobat anu hager teh mangrupakan karunia anu kacida endana. Mugia orang sadaya tarasa jonten rancangan anu amanah dugi kairah bae. Hampunten bila ayat cariosan anu kurang maraneh. Milih baju nu kepake nu alus lawan karisna. Milih sobat nu sahate nu tulus ridho maraneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.